Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-2 welasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Nilik kayaan kitu geus bisa kaijir tarung hamo bisa dihindar deui pasti bakal aya kaributan. Sabenerna Bajing Sudraji bingung ku sikap jalma-jalma anu araya di dinya. Ongkoh tadi nyaram pikeun nepungan Kilurah Panca, tapi kiwari oge nyaram sangkan manehna ulah balik kitu wae. Pikeun Bajing Sudraji paling hoream lamun geus nyang hareupan kayaan kitu, nyang hareupan jalma atah jadi matak serba salah. Dilawan kumaha, teu dilawan nya kumaha deui. Lamun dilawan teu wasa ari kudu nyieun tatu. Komo ieu ka para anak buahna Ki Panca salaku sobat dirina bari masalah ukur salah paham. Lamun dititah milih mah pikeun Bajing Sudraji mending keneh tarung dihurup ku 100 urang jawara, jadi puguh bisa lepas tarung taya beban. Sabot Bajing Sudraji keur ulang kitu teu kanyahoan hiji pakarang nyak ngabongohan ti tukang rek ngalasirahna katempo bedog meninga kurilap nyurubuk matak paur. Saya kurilap hus benentang.
teuing kumaha kajadianana, pakarang anu tadi dihembatkeun ka Bajing Sudraji jol ngabalentrang teu pupugu. Tuluy eta pakarang ngaceleng lir dipapag kakuatan teu katara. Jalma anu nyerangna nyampak geus ngacarigjeg bari muringis nyepengan leungeun anu karasa komper tur linu. Bedog anu maceleng lagrag katempo geus milei ngebul miluluhan. Mun seug aya anu nyekal deui kana eta pakarang dijamin bakal ngagurubug jiga kasetrum. Nempo kajadian model kitu saurang oge eueuh anu bisa nangenan kumaha kajadianana. Tapi lamun leuwih ditengetan dampaleungeun Bajing Sudraji katempo ngelemeng jiga tapak dipake nakis. Memangnya di luar kemampuan panenjo jalma anu araya didinya, hembatan pakarang secara refleks ditakis ku Bajing Sudraji dibentar lebah sisina. Sakitu oge pikeun Bajing Sudraji masih kaitung kalepasan. Satadina mah manehna teu maksud kitu, ngan refleks bubuhan dibongohan. Daya gerak Bajing Sudraji anu teu bisa katangenan ku 40 urang jalma ieu jadi perbedaan ajen tahapan antara langit jeung bumi. Sanajan masih bingung ku kajadian anu cikeneh karandapan, teu pikir panjang. Harita 40 urang kompak narajang pada nyarabetkeun pakarangna sewang-sewangan. Nyacer ngalak ngahujanan sakujur awak Bajing Sudraji. Serempet hus kolebat. Sabetan 40 pakarang marang pisan nyerang teu beda jeung ditapuk ku nyeruan. Sing sariut sing sariat bangbaraan mata kelinu kana ceuli kadengena. Di mana benang awak Bajing Sudraji dijamin bakal recah kacingcang. Bajing Sudraji anu geus asak makalangan di dunia kajawaraan sarta geus ngaraja di dunia kajawaraan teu bingung pikeun ngayonan 40 serangan sakaligus. Ngan sabisa-bisa manehna moal nyerang balik sangkan teu nimbulkeun tatu ka anak buahna Ki Lurah Panca salaku sobatna. Set wut. Teu kudu metakeun jurus-jurus andalan seperti dongkang naga langit, 8 cakra dewa atawa jonring salakan. Cukup Bajing Sudraji ngagunakeun kembang dasar kanuragan. Awakna suat siet ngarobah-robah kuda-kuda. Badan rikat giwar nyingkahan 40 serangan. Atuh 40 serangan ku suat siat kitu oge bisa diatahkeun kalawan enteng. Lajuna bedog ting laliwat jarak salembar buuk tina badan Bajing Sudraji. Eueuh anu keunah hiji acan. Saukuran Bajing Sudraji gerakan sakitu mah kaitung gerakan teu pira. Tapi di mata para lawana sarua jeung gerakan ilmu silat tingkat luhur. Mata hook mata kaget. Cacahan 40 pakarang labas nyararamos timbang ngaletakan angin. Siat satu sudalit jeleng. Anak buah Lurah Panca rungah ringeuh kalengitan lawan. Sedengkeun Bajing Sudraji nyampak geus nangtung di tempat anu rada anggang. Jeleng siak siut. Atuh kabeh 40 urang jalma geus pating sareak deui muru nyerang ka Bajing Sudraji. Bedog ngulincer ti sagala arah. Ting gurilap mihujanan ngurung tangtungan Bajing Sudraji. Lamun jalma biasa geus moal wani nenjo matak sepor jantung gegebegan nempo jalma rek direcah. Paur nempo 40 bedog ngahariuk jarak salembar buuk asarek sagereseleun satu geleun. Bajing Sudraji harita ulin usik jirimna samar-samar katutup ku gurilapna sabetan-sabetan pakarang. Anu 40 urang teu ieuh nyahoeun saha
jalma anu kiwari keur diserangna. Saurang jawara papak tanding anu pernah ngalanglang buana ngideran dunya nohonan ribuan pakalangan. Bari sakali oge can pernah ngalaman eleh lagrag di pakalangan, teu pernah ngalaman kasoran. Jadi nyang hareupan kayaan model kitu pikeun Bajing Sudraji teu beda jeung ngasuh barudak satepak. Asa dioconan ku bebenyit. Setik oge teu ngarasa ripuh. Datangna 40 serangan, pasti kaukur boh arah jeung kacepetanana. Cukup ulin kelid kembang dasar kanuragan, kabeh serangan anu 40 urang aratah eueuh nu bisakeun. Sabalikna pikeun anak buah Lurah Panca nempo Bajing Sudraji ngan ukur suat siat beuki kahudang amarahna. Seranganana beuki edan ngababi buta, bedog ngebubat babit jiga hayangnya saak badan Bajing Sudraji. Tapi hal anu dilakukan ku maranehna tetap percuma. Tetap moal bakal sanggup ngudag ketak Bajing Sudraji sanajan dihurup ku 40 urang jawara kalati. Sat siat sus plos siuk hiuk siat. Babitan pakarang tetap mes nyararamos nyahcar ka manakar. Beak dengkak dialati ditu ti dieu Bajing Sudraji bener-bener teu kahontal. Ulin kelidna kesit tur aneh matak ngabingungkeun lawan. Datangna 40 serangan, harita keneh Bajing Sudraji ngawangun 40 giwaran dina tempo waktu sapersekian detik. Hal ieu nu ngajadikeun anak buah Ki Panca tepi kana titik taakna geus aral. Nenjo para anak buah Ki Panca geus jiga hayam kumincir kitu. Bajing Sudraji nandaskeun pikeun nutup pakalangan, pikeun nuntaskeun kancah tarung tanpa nimbulkeun tatu. Sabelah leungeun kencana mimiti usik ngubet selaras jeung kubetan pakarang lawan. Bet perang. Aya 15 pakarangna raceleng bari malilei. Jalmana nyarolonton nyepengan leungeun anu karasa renyem sing sireumeun. Bajing Sudraji langsung nyambung laga kuliukan kepret naga ka kenca jeung ka tuu. Jebet wer. Dipungkas ku ngadorongkeun sentakan angin padat ka opat arah. Betuak jengkang. Akhirna 40 urang jalma kabeh ngajarengkang ka gulung ku angin padat. Untung Bajing Sudraji masih boga rasa karunya teu samet nimbulkeun tatu. Ngan ku sakitu oge cukup pikeun merekpek jerih kawani anak buah Ki Panca anu 40 urang. Kalawan lah-lahan anak buah Ki Panca carengkat harudang deui. Satadina mah rek maju deui nyerang. Ngan keur kitu kadengi aya sora. Geus cukup barudak, cukup. Rek adug-adugan oge marane sakabe lain tandingan sobat kula langlang jagat deuleu. Cukup. Ah, langlang jagat. Kabeh jalma nu aya di dinya saurang oge eueuh nu teu kaget ngadenge sabitan ngaran anu disebutkeun ku eta sora. Ngaran anu disabit tangtu moal bireuk deui di insan dunia kajawaraan. Ngaran langlang jagat geus jadi ngaran anu dipika gimir boh ku insan jawara aliran hideung. Pon kitu deui ku aliran jawara aliran putih. Jawara mana bae oge ngarasa segan sabab lamun tarung jeung langlang jagat geus bisa diijir sahanu bakal meunang. Perhatian anu 40 urang katuju ka Bajing Sudraji. Tanda tanya, nah bener eta jalma nu aya hareupeunna teh langlang jagat Bajing Sudraji.
Saurang lalaki anu rada umuran geus nangtung teu jauh. Harita ngajanteng sirah make iket, baju kampret hideung disulam gambar kujang jeung sirah maung. Kilurah, tanya salah saurang anak buahna. Dume heran, nah Ki Panca kalah bijil. Lain apa padon teu bisa narima semah, tapi kunaon ayeuna ngadon kaluar. Tenang Sadul, tenang. Ieu sobat kula anu nelah langlang jagat Bajing Sudraji, mangrupakeun saurang jawara pilih tanding euy. Ulah teuing dilawanan, tenang dulur-dulur tenang, ceuk Ki Panca laju ngabageakeun ka Bajing Sudraji. Duanana langsung gup-gap sasalaman, saling bagea dibarung ku paroman bear marahmai. Anak buah Ki Panca tibang calolohok merhatikeun, cek pikirna paingan tarungna hebat, tayoh nama gening eta teh saurang jawara pilih tanding. Cahajul, tanya salah saurang ngomongna teu bentes kawang ku biwir suwing. Langlang jagat cenah euy, jawab si Sadul. Calang kacat, lain calang kacat, langlang jagat Bajing Sudraji. Hah? Cacing surkaci. Abong anu suing saya ngomong dia. Geus kitu pokona mah. Kabeh pada ngajenghok ruas sanggeus dibejaan yen eta jalma teh langlang jagat Bajing Sudraji. Atuh saurang-saurang muru nyalampeurkeun, nyolongkrong bari sasadu. Teu sirikna dongko-dongko banget mihormat ka Bajing Sudraji. Ngaran Bajing Sudraji memang seungit di dunia kajawaraan Tatar Sunda. Dipika gimir di Tatar Wetan, ngarana oge ngawun-ngawun kamanca luar. Anu utama di Tiongkok, sakabeh aliran wela diri Tiongkok seperti Wutang, Kunglun jeung anu lainna. Pasti wano kangaranan langlang jagat. Kabeh paguron kungsi ditaklukeun nepi ka Bajing Sudraji diangkatna jadi jenderal naga di istana Kaisar Tiongkok. Sataun katukang Bajing Sudraji ngundurkeun diri dina ngumawula ka istana Tiongkok. Manehna milih balik deui ka lemah Jawa, hayang netep renggenek di tanah Pasundan. Pangpang nama rek ngadaguan Ki Jalasetra medal lugal ka alam karamean deui anu kiwari keur tatapa di kawah Gunung Tangkuban Parahu. Salian di Tiongkok, ngaran Bajing Sudraji oge geus kawentar di nagri Sakura. Eta nagri pernah dijorag, anu utamana Bajing Sudraji rek balitungan jeung iblis samurai bayangan panidur. Di dataran tengah oge Bajing Sudraji pernah ngalanglang buana, pernah tarung jeung dukun sihir paling kuat Mando Mande, nepi ka akhirna kacipta jurus Jebagendran atawa Sebakendran di hiji guha anu aya di Gurun Gobi. Hampir sakabeh jawara ahli wela diri di manca luar geus kajajal kabeh pangartina ku Bajing Sudraji. Nyatidinya Bajing Sudraji menang julukan langlang jagat, jawara pilih tanding anu can pernah ragrag di pakalangan. Numutkeun pangalaman anu dirasa ku dirina, anu dirasa ku dirina. Jadi lawan-lawan berat memang masih di Nusantara kene. Jadi eueuh deui jawara nu sarakti mah ngan ukur aya di Nusantara. Seperti lawan Panji si mata malaikat, lawan Gisang Mahera, lawan Kinara Senja. Puncakna
kudu ngahurup Kraman Brahma anu mibanda jurus tatanan langit bintang cakrawala bintang nokta. Salila dirina ngambah alam tarung, sakali oge can pernah ragrag eleh jajaten di pakalangan. Salianti dilimpudan ku takdir jawara pilih tanding. Bajing Sudraji oge didukung ku ilmu-ilmu papak linuhung digdaya. Seperti jurus Jebagendran hasil ciptaanana nalika kakurung di guha gurun Gobi. Laju boga jurus dongkang naga langit hasil miguru kaki daeng girin saka. Tuluy aya jurus Jonring Salaka warisan ti Kijiran Sanaya anu jadi sohibna Raden Kian Santang. Terus boga jurus 8 Cakradewa warisan ti bapana nyatana Ki Demang Dewangga salakina Nyi Ageng Giriwangi. Tuluy boga ajian waringin sungsang hasil miguru kaki Panembahan Pasopati. Tuluy boga jurus ajian pupul Bayu Keranggan Satrenju hasil nyungsi tina salembar soehan kitab taloh anu kapahing. Tuluy boga jurus ajian pusara Sang Hyang Bandring nyungsi akur nyungsina tina kitab taloh. Tuluy boga jurus naga langit tumpur bumi mangrupa kekuatan puncak kekuatan akhir salaku satria naga. Jadi rek teh hebat kumaha Bajing Sudraji elmuna anu sagudang sehingga boga kekuatan jeung kasakian anu manggulang-mangguling hese zaman kiwari pikeun neangan tandinganana ari lain Ki Jalasetra mah. Mangga ayeuna urang balik deui kana carita. Harita Bajing Sudraji kacida di akuna ku Ki Panca sarta dibagiakeun dibungahkeun ku Ki Panca. Keur mageus lila maranehna teu panggih, kari-kari ayeuna dipanggihkeun. Duanana harita tuluy dariuk di tengah imah saling catur papar guneman. Cukup panjang lebar oge Bajing Sudraji jeung Ki Panca guar carita enteng saling tanya kayaan jeung sajabana deui. Jadi Ki dulur teh tandes ieu bade cicing ngarang genek di dieu moal miang deui ka Tiongkok, tanya Ki Panca. Pastina mah kitu Ki, teu aya deui urusan anu kadah direngsekeun di ditu. Justru aya oge urusan anu kudu disanghareupan di dieu. Sae atuh pami kitu mah. Panginten urang bakal tiasa mindeng papendak. Punten kieu ieu teh Ki Panca. Kuring ti pabuaran sumping ka dieu teh memang ngahaja. Salain hayang pendak oge aya hal penting anu bari ditaroskeun ka Ki Panca ieu teh. Ceuk Bajing Sudraji mimiti ngajalur kana tujuanana. Oh gitunya. Cik. Aya hal penting naon Ki dulur? Sateu acana abdi ngadugikeun tujuan utama abdi. Aya hal anu janten tanda tanya kangge abdi. Abdi ngadangu saurna aya jalmi anu tos ngabinasa karerehan kulawarga Pajajaran. Nah leres eta teh Ki Panca. Tah justru eta pangna pribados kusamentawis ieu teu tiasa nampi semah teh. Akhir-akhir ieu aya kajadian tebar ancaman karerehan atawa turunan Siliwangi. Samalah tos aya kana 5 urang turunan Siliwangi jadi korban Rajapati manusia biadab. Nah kumaha eta teh mimitina Ki Panca? Saha mangklukna anu tos nebar ancaman
ka pihak turunan Siliwangi. Cek Bajing Sudraji beki penasaran. Duka teuing atuh marga lantaran nama pribados kira ngartos ieu teh. Pribados oge teu apal, ujug-ujug aya warta nu nyebar kitu we. Warta nu nyebar ngeunaan ancaman Rajapati ka kulawarga Pajajaran. Saha-sahana oge nya jalmina teu acan katoian eta teh. Wartana cenah eta jalmi teh tos dugi ka Panjalu. Ka pihak boros ngora oge tos dugi sapali rerehan Siliwangi tos nalungtik kajentenan eta, jadi geus loba anu kaancam pati ku eta mangkluk cenah kitu-kitu lur. Kitunya cek Bajing Sudraji ulang milu mikiran. Tah ayeuna kaleresan kidulur Bajing Sudraji aya ka dieu nya pribados teh bade sakantenan we bade Minang Saraya. Pribados salaku pihak rerehan Pajajaran seja nyuhunkeun bantosana we kangge mereskeun ieu pasualan anu tos nyebar pati ancaman ka kulawarga Siliwangi. Diijir eta mangkluk teh lain jalma jore-jore Ki Bajing, jadi perlu bantuan jalmi linuhung sapertos salira. Jalmi linuhung asak pangalaman tur jero ajen pangartina nya tepat pisan pami pribados tanda bantosan Minang Saraya ka kidulur. Soal eta abdi siap Ki Panca. Abdi teu kaabotan ngabantos kana kararepet kulawarga ageng rerehan Siliwangi. Sareng saha deui atuh urang silih tulungan ari sanes sareng papadanan, ari sanes sareng papadaman. Jeung deui abdi ge salaku anak turunan ti Ki Demang Dewangga anu pernah ngabaktikeun diri ka Siliwangi pasti bade ngiri ngabantos. Tah muhun kitu atuh. Duh bagja geuning. Pribados yakin kidulur bakal tiasa diandalkeun dina nutaskeun ieu masalah. Teras hal penting naon ieu anu ku kidulur bade ditaroskeun ka kula teh ieu? Kieu Ki Panca, abdi teh bade naroskeun soal buhun sakera. Ki Panca malik molohok mencrong kaget ku pertanyaan Bajing Sudraji anu cikeneh diobrolkeun. Ke dadanguan teh salira naroskeun buhun sakera. Muhun laras Ki Panca. Nah kidulur bet naroskeun hal eta aya naon ieu? Ki Panca can waka ngajawab ngadon malik nyalaksa ka Bajing Sudraji. Sabab kuring teh kabaud urusan penting pangna naroskeun buhun sakera teh Ki Panca. Ke ari Ki Bajing terang teu di mana soal sakera. Nah Ki Bajing terang di mana eta asal usulna sakera. Nah Ki Bajing uninga sakera teh naon? Terang teu naon ari sakera teh? Sakera teh mangrupikeun patilasan Prabu Siliwangi. Kitu numutkeun warta anu katarima ku abdi mah. Kitu sanes Ki. Muhun. Buhun sakera memang patilasan Eyang Prabu. Tah ari kitu kumaha pangna Ki Bajing naroskeun masalah patilasan Prabu Siliwangi aya naon? Kuring haja nepangan Ki Panca ka dieu. Wireh hoyong naroskeun di mana ayana atawa di mana lebahna buhun sakera patilasan Prabu Siliwangi eta. Waduh, arang langka malah teu aya pisan jalmi anu naroskeun patilasan Prabu Siliwangi nu ieu mah. Kari-kari ayeuna kidulur naroskeun hal eta. Terang di mana eta teh kidulur? Antukna derak-derak we
Bajing Sudraji nyaritakeun, pangna manehna nanyakeun buhun Sakera. Nyaho soal Sakera dumasar kana tulisan Laraspati. Soal perlayana Den Jaka oge harita teu kaliwat dicaritakeun ka Ki Panca. Tah, kitu jujutanana mah Ki Panca. Pungkas Bajing Sudraji. Oh, janten Den Jaka putra Kakasih Laraspati sareng Andir Jate geus perlaya. Sababiahna saatos muli tibun Sakera. Mohon eta nu janten sabab kuring hoyong maluruh Sakera. Hoyong terang anu jadi marga lantaran pun rai Den Jaka dugi ka hanteuna saparantos muli ti ditu. Karek oge Bajing Sudraji rengse nyarita kitu. Nah atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.